Aku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mana rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk. Ai supirna balanga mah ngarti ku sruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deui. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Patah. Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas, ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut dipodaran teh mah. Tah ieu mah keuyeub. Nah, dikitu sia. Sok. Akhir tidak pagawean teh. Bener kan? Ya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatuan. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki. Sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari paming ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu saeusna ka dulur tuluy tatangga sanggeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang. Jadi sakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contona makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing Aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tah kana suka ngiring jaga-jaga teuing ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pek pikir ayeuna sila lain gamelan dalang si lain mah kali ini tungku bari ini di mobilan mikiran modal teu mikiran modal sia mah kali ini timah teh mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti korong ngomong gitu ngawiwirang batur sia teh menggorengkan ke sesama hirup. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Mau sekali-kali deh ya nama Ari sugan teh moal ngamek tadi namanya. Teu ngamek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan.
sabab ciri na manusia cek Allah Cing, kumaha ciri? pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan Deh. tah eta ciri na manusia Eta tah lamun teu kitu rametuk Oh, bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk Nyambung. ku Allah bongan saha bongan urang kene Oh, bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun nya bener kan? bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun Bukan pepatah kolot da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing. nya Bener. paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam, Bahasa Indonesia. tah di lemur aya nu teu apal, hiji awewe teu apal karena bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna. Cing, buat. Ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta. Aduh, di toko besi. Ma, ini pasakan pakai garam. Ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah. Padahal eta kene Padahal garam jeung uyah teh eta kene kene. di lingkungan kulawarga apa aya kene nu belenggu. Beda-beda Berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha Kang? Malik Yaumidin. Maksudna Sing sok hartikeun. Malik Yaumidin. Nu ngaratuan di poe A Akhir. atawa nu ngarajaan di poe A Akhir. Malik Yaumidin teh di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek Akang. Welas jeung Asih. welas jeung Asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, Asih. sili Asih. gini eta barangna mah anger eta. Beda Bahasana nu beda teh. beda sebutan. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, Kumaha cek Prabu Siliwangi Kumaha cek lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Oh, Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu wangi. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Menikah reung sorana. Naon? Mana di nu kieu aya sora doser? Bot. Tah. Bot. Oh, Wah omak urun. Omak. Angin gede ye. Ulah kaget bot. Uy. Naon teh belentuk kitu? Ingat tuh, Bapak bisa dedengean. Cibot. Atawa manuk beo. Kompak sih di temalan karena support. Cibot. Euy. Gimana euy? Oh, Saya seling. aduh. Saya Kang Kosin. Cibot. Siapa? Gimana euy? Saya si lain. Saya seling.
tong heureuyang dewek euy dewek keur bingung di leuweung ge mah bawa-bawa deui kadekang bukan kawani ya keur kieu teh datangnya alien alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien deh turun ka dunya urang kan apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belah mana kadipaten begitu tibayah teh ngulon alien teh eta teh luar angkasa teh sahanya euy luka teuing akang suara gentem gitu kudu apal sah teh nu tadi teh euy balik selain itu temokeun wujud sieuing lamun jama untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki sopan nah memang na aing teh sieun etika pakai aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding hanya cerang aja serang neangan lawan aing saumur hirup canyaho digetih sorangan wah sok pangdodetkeun beuteung aing aing kudu ka rumah sakit mah harus ilmu nang tangtek oh iya ono emang na aing teh sieun kira-kira aing mah itu kemana aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah percaya di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca eueuh depa tah jeung depan aing mah di Jemron aing emang na aing sieun ku Gatot Kaca oh oh jebrot ku aing mah cadu kudu kecil geuleuh aing mah caca Gatot Kaca teh dudungan aing bager eta teh ATM kasep ongkoh udah sampai rupa hade teh eta berehan ongkoh waduh hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca geus ya gelo heuy salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui jang kadungsang rebut kekawasan rebutan ku nafsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia deka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasenian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat iih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik marina oge nah mitah nu kitu patut nun manurut masyarakat masyarakat teh batan ngurut bakal ngajebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha
Nah eta teh peryogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton. Ai kitu. Wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat. Ai eta pangna ngarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Dah, ya Dedi. Serak kenal dia. Kepung. Gan. Jiga. Singa tos ajang, palang siang. Buru-buru bapak nyumput kecuh. Bapak mau bisa lompat ti heula ke ti heula. Aya anak. Bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe ka tujig. Kade sing hati-hati di lejang. Jiga den. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga. Ayo pot buru-buru. Tingkah gitu. Init. Lan, init. Aing tak sawabalana gitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. Lah, Jaga sekolah. Kek didinya Kakek ditanya. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke. Ya init. Sumuhun kadea cing hati-hati. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Belah mana tasih kurang ajar. Tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu. Ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat Gusti. Aya gentayangan bot. Uka-uka awewena. Gusti. Kunaon teh? Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih? Aing Bima. Lu. Saha? Bima. Tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan. Tingali salira nepi ka donto gitu duh. Donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes. Atuna beungeutna mah ti rimunan ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh ka di mah abdi ka duda itu. Asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega. Bima ti mana panglingihan? Urang dieu titu ti Lebak. Tobat da kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat ramana sumu. Atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Nurun ka indung teh pun anak teh kulan.
Ino murang kali teh Abdi ngengengkeun urang asing urang mana kawin teh maka orang utan gitu klan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak kona adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belgug mun ka kuping gua beli tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah BKI Arimbi saeta alah urang mana kaula teh ti Puseur Dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba Arimba incu na bah ameh meureun Rimba tah mah jadi polisi Rima tah mah si Demang tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngala duit teh sajadi teh oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh mun di rombongan masih ius gede boros iya lain gede boros ius mah aingnya gede hutang gede kanjeri ius mah mun di rombongan begitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nari eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak ya apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk kata napi goreng simut daya teh nu bogieun kana simut heeh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu
kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing rasa cinta ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuna mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingcirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya anu diikat si eta masuk di beja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya aya paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina loba seur jamina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing aya salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu Indonesia teh terdiri dari 9 aksara huruf 9 huruf 9 huruf 1 I 1 tah 2 N 3 3 D 4 O 5 N 6 E 7 S 8 I yang paling tungtung 9 yang akhir 9 A betul 9 huruf ya yang ada blok di yang paling tungteng wali juga yang ada hanya di Indonesia 9 apa 9 wali wali songo ke 10 tuh bener wali salapan jadi dunia ini dibagi 2 apa artinya dibagi 2 barat dan timur kalau di barat apa di barat punya falsafah punya wayang disebutnya boneka apa artinya boneka dong disingkat boneka itu jadi BNK ari bekna cenah mah alah bapa alah anak Rohul Kudus itu boneka betul kalau di timur punya boneka disebutnya wayang apa artinya wa itu angka 9
kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka datasyawa itu 9 wa. wah betul. 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. bisa nyengkatkeun Ada kepala. Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut we seni adiluhung. Adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenae da eta mah soal selera. Heueuh. merah. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan boa-boa mau. Ye ningang di salapan ye. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Naon aku tuh. Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, Bisi ngalindih ka urang. bisa jadi kasih kujut. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titiran ai manukna. Heuh kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Buek atawa uncuing. Tuh. Kadang di jero nah Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu bulan. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, berjuang nu sajati. Niat diri masih saya masih eling berang peti berang peti kadek kajong jonan teuing saliraha kudu dijari Geuning geunahnya Nyari seni teh kitu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Bari mahal. Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon wae. Contona cangkudu. Sangkudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan. pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah benar. Hah? Benar. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede. Kana Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh antibiotik. Oh Kumis-kumis uce di urang mah daya guna. tuh kumis uce. Ai ucing. Heeh. Borokan teh. Nya Ubah teh. kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog. Jeung geredog borokan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna
sawwalana sawwalana sawo ieu ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak, pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih. Satu hari itu dari pohon-pohonan. betul Padahal kalau lestari lagi, enak mau wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. betul enak Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. oh eta mah kus plus Kus plus tah eta. bukan laut Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. benar Kata-katanya kolam dan jala ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang cek ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. alam tidak mau bersahabat Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok cikopi mantul deui. Numawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang. Yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran sadayana teu rumasa yen nyandak layang jamu sekali musada. Dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Rasidorna. Deudeut. Yang masih kena kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin, anu karasa, anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya. Paingan negara sorangan dicuekeun budayana sagala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeun. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna usuk. Urang mah ulah lepas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunnah Rasul urang mah ujang. Iya ji kaula. Dede. Pangemut akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange. Ieu teh politik adu domba yai supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah, sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh ti jero negara, boh ti luar negara. Anu tadi na ieu teh pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama. Tidak budaya. Anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang. Dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea. Yai panuhun tiasa sadar dugi kabahnya. Anjeun ulah manglawankeun si Semar. Ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula. Arjuna saha cocorowokan. Saha? Sampurasun. Rampes. Saha cocorowokan ja? Den, kula abdi momoal ka jero ah.
Nah maka jero iya bade meriksa beteng pun bojo iya untuk kesereban untuk kareseban untuk duh bawa-bawanya duh dipariksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel. Aduh, punten kebakaran. Sampurasun Arjuna. Rampes Satria. Rampes. Saha Satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Di mana kaula ti nagara Purbakan sana? Naon kalungguhan anjeun raja nagara Purbakan sana. Raja nagara Purbakan sana. Atawa bisa disebut nagara Purbalunyi. Eta metol atau nyata naon. Nah, ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger. Ya. Dipariksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising. Saha teh si goblok teh. Aing juga naik geuneuh euy duh. Ngeurewas aing. Iya. Ditanyakeun teh ka bengkel pajakeun teh positif cenah euy. Positif geuleuheun ka aing. Maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon? Kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi. Kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh. Nah, kaleuwihan teuing. Cicing aki-aki tong pipilueun. Nyaho di naon? Boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa. Kalakuan kitu teh beda ti euwah-euwah dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta. Na memangna bojo kaula teh odading. Pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina. Satria kula daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah nah asa ngadengikeun urang kampung gitu nah. Ayo kaula dek medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat nyan kadewek anggarnya nyebut bangsat tuh ya ayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak ayah anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun kang Gen cenah diwara. Paingan nyerengeh wae. Urang lalajuan. Kumaha itu teh? Naon? Manehna nu nawaran jajan baso aing sugan teh rek dibayar ku didinya goblok duit ti mana aing anu keukeun itu tukang baso teh nagih bawa hees kitu jing meuni kitu aduh
aduh ampun iya kira-kira Nyai bukan salaki ka Akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu namanya aya perhatian kita tadi teh heuh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya sok arinya mah hayang Subadra Srikandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngendelkeun jago urang di sok teangan udah dewek mah dendam euy bisi kena itu dunungan anu itu dewek eleh aya dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempe atuh sia jempe Yai Panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta Yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah upami tuang heula ya syete bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras jati-jati itu bakal yang waras lihat cager aduh lu kurang ajar sia kan kabeneran sia kadiri tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masaros dituding agan ku agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga saya sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak bunjis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah ganti asa damang deui nuhun atuh ye keur jajan entong sih lumayan keur jajan sepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng
terus pameng gan naon beli bade gua gan atuh aduh Raka Batara luar biasa. Kaulah teh kawiwirangan gening teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusak teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan da lain nu gelo kaulah atara pitukeran kumana tuh tinggali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si deui itu tong seuri da teu bogoh lainnya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta alah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh leres ta eta we kabogo si Cepot Kang Raka Batara mangga sawios eta nu geulisna keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh ai geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong catang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge baka katohian atuh nah saha atuh ieu Raka Batara nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak ai barangna nya keheula ieu percaya teh Dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timbalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang mantuan tingali Satria Suryaningrat punten oleh-oleh ti Nagara Dwarwati ya nujul yati nujul medal saking guha garba Dawal gini ya tah kitu keun cenah sidik
yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge pangih ku maranehna eyang mulang ka sawarga nuhun eyang saena maturang ka tumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong permios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina guha garba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang tumampara I Bambang Sianingrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia dawal halo lah dibja la ilaha illallah si goblok kita tersangka sia mun kita tadi ngomong beleguk aing gitu oh dah dipika melang ku aing jadi lain atau ditinggalkan paeh boga warisan 7 tumak nggak ada mamahi ya alah nuhun lah cepot lah dawala abdi dawala kadieu kumpul dawala haling eta putri urang tembak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun Ye Sang Sudewi purbaningrum kasabat ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan Yayi kaula nu tingali gening layang jamus kalimusada alah liek dengan liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pucakra udaksana leungitan pelebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya tewe ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Asep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikit-dikit aing teh alah yang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah teh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet urang kali hitanan salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun nu ka dieu kemang ti detik sebaran sari tutup lawang sigotaka